Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la maqluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa taqwah. Ainal kiram, pamatulaku pembuka acara anu kusim dihormat. Oke panos Bapak Ketua Risma anu kusim dihormat, Bapak Ketua RT, oke Bapak Lurah Al-Mujahidin anu kusim dihormat, para pemuda, para pemudi, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Langkung dipayun mangga ulah sami-sami panjatkeun puji puja kali syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kali salam mudah-mudahan salamina dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadayana wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemuda, para pemudi sadayana, alhamdulillah orang sadayana dipaoskeun yuswa ku Allah, didugikeun ikan lawung ngerbo sakumaha biasa pangosan rutin pada isya di masjid. Alhamdulillah orang tiasa maksakeun hadir, anu teu acan mangga diantos. Alhamdulillah dipalih wetan ti Al-Mansuriyah haladir, manya orang dia teh haladir diantas mangga. Neraskeun hanca kajian min Husaniyah halaman 13 nya paslun fi alamatil khairi atayah nya sakurang logat heula. Padli hasbi kapi ngaraji engal tinggal paslun wios teu tiasa maca oge tingali Bandungan. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal fi alamatil khairi, dina pirang-pirang ciri hade qala ngadau saha alaihi salatu wassalam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alamatus sabri ari pirang-pirang cirina sabar. Alamatus sabri ari pirang-pirang cirina sabar. Husnus sarirati eta alusna
hate alusna batin alusna rahasia mangga wa husnul hidmati jeung arusna ngahidmah ya Ali hey Ali lil mu'minin eta pikeun pirang-pirang mukmin salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri bugdul mali kahiji mika bendu harta bendu kana harta ambek nyewa mangga sami wa bugdul nisa'i jeung mika bendu ka istri wa bugdul kalami jeung mika bendu kana obrolan fi i'radin nasi dina ngabalieur jalma ka jalma dina ngabalieur ka jalma kaos sakitu nya sekali deui paslon ari eta hiji pasal fi alamatil khairi eta dina pirang-pirang cirina hade ciri alus qala nadawu saha alaihi salatu wassalam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alamatus sabri ari pirang-pirang cirina sabar husnus sarirati eta alusna hate alusna batin alusna rahasia wa husnul hidmati jeung alusna ngahidmah ngaladen ya Ali hay Ali lil mu'mini eta pikeun jalmi mukmin al salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri bugdul mali mika bendu kana harta wa bugdul nisa'i jeung mika bendu ka istri wa bugdul kalami jeung mika bendu kana obrolan fi a'radin nasi dina ngabaliurkeun jalmi tos di logat we urang surahkeun orang jelaskan mudah-mudahan Gusti Allah maparin kakiatan kalancaran asim kuring kami menjelaskan yang makalah salajengna dina ieu kitab ngajelaskan tentang ciri-ciri sae ari sobar saya eta saya leres teh ai sobar teh lain cicing tapi berusaha untuk menghindari ulah ketika terjadi innallaha ma'as sabirin dawuh kangjeng alamatus sabri ari cirina sabar husnus sarirati eta alusna
hate alusna batin alusna rahasia teu aya nu apal kana hate teu aya nu apal kana batin iwalti Allah jeung diri leres teh nya emang ari hate teh nyumput teka tinggal ngan alusna eta hate tingkah pola menjadi urang tinggal perilaku menjadi urang hade timbul tina hate hade perilaku urang goreng timbul hatena goreng. Nah inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadatu kullu. Saestuna dina diri urang teh aya disebut getih gimpel alias hate di mana alus getih gimpel bakal jadi alus kana anggota badan, di mana goreng getih gimpel bakal jadi goreng kana anggota badan. Alus getih gimpel alias hate bakal hade kana badan, lumpat kana suku lengkah bakal jadi lengkah ibadah hatena alus leres, lumpat kana panon hate alus bakal ninggalna ibadah, lumpat kana ceuri hatena alus bakal ngadenge ibadah, lumpat kana bibir hatena alus bakal obrolan ibadah. Nah hatena alus. Sabalikna lamun hatena goreng bakal goreng karena anggota badan urang. Mun lempang bakal jadi lempang doraka, mun paningal bakal jadi paningal maksiat, mun pangdenge bakal jadi pangdenge maksiat. Nah hate rusak leres. Jadi hate menjadi sutradara urang teh kade supaya kiai cek nafsu ngeunahna naon aya kieu nu ngagoler sasarean cek bahasa Banten mah lain sasarean naon kokojoran bahasa Banten ngeunahna aya kieu teh gogoleran di tengah bumi bari lalajo TV dibarengan ku ngopi kapal api. Aduh cek nafsu teh ngeunahnya. Tapi cek malaikat menghirup kene manfaatkan sesa umur tuh ya pengajian ini alhamdulillah hate nah hade lengkah jadi lengkah ibadah maksakan ini ke masjid hate nah hade panon celina jadi celi ibadah dengan pengajiannya. Tapi lamun rusak kabeh anggota badan jadi maksiat. Contoh kantos simkuring nyantokeun aya pemuda di jalan trotoar ai pek cek hate kana panon hei panon tinggal itu hareupeun aya awewe sia geulis langsung eta pan ngareret nya awewe ketika dinya hate henteu buru-buru kana suku nitah suku sia lengkahkeun dada tarik udah gitu awewe geus katinggali ku panon nitah hate kana suku biru lumpangna dada tarik saet geus deukeut eta awewe cek hate kana leungeun kenca toel tah bujur awewe sia ayeuna ditoel panunya sehat ditoel ayeuna awewe ngagoak. Wah, bebeja langsung ke polisi. Pak, abi lapor, aya naon neng, abi dicabak bujur ku si akang itu. Padahal teh wau si akang eta teh, abi teh enak Pak polisi, siap neng laporan neng diterima, BAP langsung ditangkap. Langsung di naon. Di BAP dibawa ke kantor, dibawa ke kejaksaan hasil nanti kejaksaan dibawa ke hakim. Dibawa ke pengadilan, ku pengadilan dihukum dina
acara sidang ketok 5 tahun nyabak bujur awewe bari kehalangan ku lepis minah ge henteu mun keneh nyabak bujur hayangnya digoreng di dahar. Nah buat kitu hatena ro goreng hatena rusak terus teh. Jadi kana anggota bani jadi rusak teh. Fakta membuktikan bahwa amalia kita baik, hati yang baik, perilaku kita jelek, hatinya jelek, terus gitu nya ninggal dina kenyataan kita atas cacat keterangan gitu. Jadi ulang alhamdulillah bisa ngalengkahkeun suku ka masjid ibadah, hati urang keur alus alhamdulillah maksakeun. Pangjauhna saha yen hadir ka dieu? Oh, orang Pabuaran mani itu duaan jauh atunya nanti wetan kedua dulunya jauh dari jalan di jauh dah alhamdulillah tapi ini deket tuh hadirnya tuh kun baik hari hidayah mah mahalnya tak bisa dibeli ke duit ieu teh mahal ngaji teh masya Allah urang kedah syukuran Allah maafin hidayah teh ka urangnya. Kembali kana bahasan. Jadi ciri sabar teh husnus sarirah, alus hate rahasia. Ya. Cek urang rahasia da Allah mah teh aya istilah rahasia nemrak apa jelasnya. Sehingga wani maksiat da teu aya nu ningali, sehingga wani doraka da teu apalin. Nah Allah ningal. Nah Allah apal ningal nganti karasa turun masa ditinggal di kupingku Allah jadi waruksak atenya lah urang memeresa teh ngaji tauhid lah latihan nunggus anu bakal kita usahakan kembali kepada Allah. Ulah aya istilah kagok borontok ulah tapi kudu urang berbaik sangka dan punya semangat luhur. Mumpung aya kesempatan rek robah kalakuan aya kisah atas kamari ngobrolkeun kisahnya pemuda teh anu muda eta teh naon tukang doraka Allah ngalungsurkeun hidayah tobat ketika ibadah ngan ka masjid dia wah kade bisi leungit senol aduh ayeuna tobatna maneh hate ningalikeun ka masyarakat nyumput di imah salatna ngajina wiridanana gering cek pemuda mah lamun abdi gering ulah di bejaan tatangga nah da moal datang lah urang mah tukang doraka ulah kitu bager pan anjeun mah geus tobat sugan atuh ditarima tobat anjeun ku Allah. Cek mana teh mun abdi maot ulah di bejaan tatangga ulah kitu da moal daratan abdi mah tukang doraka bari tobat eta pemuda teh bayangkeun tepi ka maotna leres teu apaleun ieu kisah ayeuna eta si pemuda teh dimanian dibawana ge ku babatuna opatan sanu maot pada tetangga itu apa itu ya si eta tukang doraka cenah si eta tukang doraka beres dikuburkeun ngadoa mana ceurik luhureun kuburan ya Allah punten dosa pun anak Gusti nampi pun anak tukang doraka keur waktu nada anjeunna tobat dengan Gusti katawis anjeunna kersa salat kersa ngaji kersa istighfar kersa maca Quran Gusti tampi tobatkeun anak ceurik luhur kuburan mana Allah ngabuka hijab budakna ngobrol di kuburan kakupingin ku makna cek adatna mustahilnya tapi dibuka hijab ku Allah hahalan diangkat jadi kakupin ku mana cek budakna bager anaki cek budakna ma ulah nangis wae ma geura euy abdi dikubur ma menang nikmat di Allah dihapunten dosa abdi tobat abdi tapi ku Allah eta ma da
ngadenge gitu langsung atau bunga balik di kuburan tadi nama cerik wae ngan aneh babaturan opat anu manggulnya mata dari mah ceriknya abdi teh ingat karena dosa budak abdi teh minta ka Allah yang dihampunkan dosa putra abdi ate teh budak abdi nyarios di kuburan ulah cerik wae abdi di alam kubur menang rahmat Allah dihampura dosa abdi ditampi tobat abdi teh atuh jadi seri atau bunga alhamdulillah Gusti atur nuhun pun anak menang rahmat di alam kuburna eta hikmahna babatan opatna tobat sabehanana nu tadina tukang doraka pasbuatna hiji jadi tobat ahli ibadah. Nah kisah nyata ieu lain dongeng, berarti ada kesempatan kita untuk bertobat. Ulah aya istilah kagok berontok aing mah tukang doraka rek doraka we hayo nalangsa hirup teh moal lila leres teh bakal nyerang Allah Maha Kawasan ke pertanggungjawaban bade kumaha. Makana yuk manfaatkan kesempatan baik ieu urang manfaatkeun dia angge pareng ngalaksanakeun ibadah meh karasa keun anu geus mah geus kita melihat ke depan semangat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Husnus sarirah. Jadi alus rahasia. Ulah asa masa sorangan kade. Sing kanyaon ieu teh aya nu ningal sa Allah. Ieu teh aya nu nguping sa Allah. Lamun rasa masa sorangan wah ningali jajari wadi doraka beres teh. Allah ningalieun komo ke Ramadan luak-luak wanu apalun bodiun Allah maninggal sianya eres teh sing apal Allahu hadiri Allahu nadiri Allahu syahidu alayya Allahu ma'i Allahu mu'ini wa huwa bikulli syai'in muhit. Allah hadir, Allah nyaksian, Allah nguping alus rahasia dah. Jadi istilah di rahasia aya teu katinggal ieu teh apaleun aya usia teh apaleun rek nemrak Allah mah apal aya istilah ieu teh kangge Allah mah jelas cek urang nu poso teh leres teh kangge Allah mah teh istilah nyumput nemrak jelas. Hiji ciri sobar teh alus hate rahasia. Kadua husnul hikmah alus ngaladen alai ngaladen teh ngaladen lah lamun aya pagawe bangunan tuluy eta pagawe teh ngagawean pada melana aya we tukang si tukang ge milu ngaladenan naon tukang kenaiknya ngaladena alus hikmah sae hikmahna dengan bahasa santri mah tawasul lah nya tawasul hade ya. Imam Ghazali ramakna teh sanes ulama ageng ramakna teh sanes ulama besar tapi ahli pengajian hadir ngaji ngan geus ngaji ngretegkeun Gusti abdi tawasul ku pangaosan sing kenging murang kalih soleh bapana mah ulama ageng ngan ahli pangaosan tiap ngaos anjeunna teh tawasul ka Allah Gusti abdi tawasul ku pangajian sing kagungan murang kalih anu soleh sing kagungan murang tiap ngaji Masya Allah. Akhirnya kumaha aya Imam Ghazali waduh ulama besar dugi ka kitab lagi diaos tiap dinten naon namina Ihyaul Ihya ramana mah jalmi soleh aya pangaosan selama agengan ka Allah tawasul ku pangajian tiap ngaos pangaos ade di isolkeun ya Allah abdi tawasul ku pangajian sing hasil cita-cita abdi tah kitu urang oge nya kitukeun sing hasil naon dimaksud ku abdi sing gadet urang soleh sugan we urang ngaji teh tak naon isolkeun ka tawasulkeun eta lamana Imam Ghazali ka kitu
Ya Allah, dugi ka putrana hiji jadi ulama ageng Imam Ghazali lah, luar biasa, ratusan kitab karanganana, salah sawes anu paling jumhur di ararango kitab Ihyaul Ihya opat jilid ya siap dinten sesuatu nama eta teh nu ngajina teh aki-aki pangsiunan. Tapi seueur kiai oge marawak kitab katawis, kiai marawak kitab aki-aki loba ngopingkeun we datu mawa kitab ge teu katingali geus kolot kitu mah nya asalna ge ngopingkeun we. Alhamdulillah semangat jadi kabawa moya aki-aki sanajan teu bisa maca sajan naon teu apa kana kitab tapi ngariung jeung pangajian Ihyaul Ihya eta aki-aki jadi mulia jamaah pangaosan Ihya. Aduh gayakannya serang waduh itu jamaah pangaosan Ihya. Aduh ulama saha ngaranna ulama besar Imam Ghazali kacanak mulia. Jadi urang ngariung jeung jami pinter jeung jami mulia kacanak mulia sanajan urang acan mulia leus teh ngariung jeung jami anu sae kacanak sae sanajan urang can loba sae leres. Asup ka kebon kembang kabawa sengit sanajan urang lain kembangnya sengit anu tadi teh ya sanajan teu bisa ngaji tapi ngariung jeung anu sok ngaji kabawa mulia ngariung jeung sok ngaji maka kudu naon sering urang riwang-riung jeung jami-jami ahli ilmu naon eta hikmahna bakal ngahirupkeun hate anu poek bakal ngahirupkeun hate anu paeh wa mujalatus solihina baik ruang ring jeung jami-jami anu sarara eta termasuk ayeuna urang mudah-mudahannya kalebetkeun keterangan eta amin ya rabbal alamin. Jadi ulah alik mana boga Allah kolot lain kiai oge kolot lain ulama besar isalkeun Gusti abdi tawasul ku pangajian ieu sing hasil pamaksadan abdi sing aya turunan abdi salawat salihah teu mustahilnya teu mustahil dijabah doa urang ku Allah urang kawin we urang turunan saleh alhamdulillah. Daskeun hikmah teh ngaladen seorang murid ngaladen ka guru seorang santri ngaladen kanu jadi guruna tepika hikmahna wah masya Allah hormatna akhlakul karimahna leres lempang ke sembarangan harapan guru mangesa giringannya nah ari kunaon ku TP7 kalakah di kigo gorengnya bogo etika akhlak adab sing atoh manya ayeuna budak kakolot lempang sesalaman kieu kakolot alus teh atanapi perut didukeun jeung kolot kitu alus teh aya etika nya jeung kolot kicieuan nya baheula mah tupi kasiku kudu kieu nya aduh ngarengkuh nage atuh kahareupeun guru mah eta ku aya nangeson mawa cai ge teu wantun bari naon bari dog ieu deung sedekat ka guru darangko simpen tah eta hikmahnya ngaladen akhirna nimbulkeun eta santri teh manfaat ilmuna naon sabab ngaladen ka guruna alus aya terangan lamun urang hayang barokah dina harta sok ulah deketan kolot ulah ngaretan hate kolot bakal tampil minggirik rezeki. Lamun urang hayang manfaat ilmu ulah ngarahetan hate guru tah didinya manfaat ilmu minimal jang diri artinya leres teh teruskeun husnul hikmah ya Ali hai Ali aduh geus setengah jam taskeun we nya eta moal ka mana
alamat sabr musarirah inda wa rasul hikmah ya ali lil mukmini eta pikeun jalmi mukmin salasu alamatin tilu ciri bugdul mali mika ngewa mika bendu kana harta lain ulah boga harta mika ngewa kana harta tepi katoh-tohan teuing urang nyangan harta poho akhirat poho kewajiban cek dunia kumaha kamari cek dunia teangan kuring contoh dunia duit nya teangan duit teangan kuring cek duit pohokeun kabeh loba nu nyangan duit poho kana salat loba nu duit poho ka akhirat poho ka pamajikan poho da cek duit kitu teangan kuring pohokeun kabeh teu saalit anu nyangan duit paroho kana kewajiban kadua cek waktu tuturkeun kuring pohokeun kabeh eta nuturkeun ku waktu waduh poho ka sagala rupa cek haye ka cita-cita sukseskeun kuring pohokeun kabeh can sukses mah awara sukseskeun heula pohokeun kabeh cek duit teangan kuring pohokeun kabeh cek waktu tuturkeun kuring pohokeun kabeh cek cita-cita hasilkeun kuring pohokeun kabeh saur Allah inget ka kuring dibikeun kabeh tah eta inget ka kuring dibikeun kabeh bakal dibikeun inget ka Allah inget baksa didinya sing loba eling ka Allah fadkuruni azkurkum peka meh maraneh eling ka kami ku kami rek diperhatikeun dibikeun ku Allah tah syaratna daek eling ku lisan eling ku hate eling ku badan wa bughdul nisa lain butuh ka awewe butuh ngan ulah dugika tertipu rayuan gombal wanita tidak sedikit bangkrut seorang kiai akibat terjerumus akan wanita leres teh loba ustad anu asup penjara akhir leres eta loba anu godana hampir ka awewe urang Cipanas anyar keneh ya Allah keur mujieuna anjeunna ngucup daun wah ka awewe pengajian santri kalong biasa aduh urang hiji kecamatan anakna jeung bapakna ustad dua anak parebut awewe ka penjara dua anak ya Allah itu jadi benda tadi dinya nya nu matak bah ngabahayakeun nya ai ka pamajikan mah ulah bendu kudu dikacinta pamajikan mah nya bendu ka pamajikan di dieu kade tidak sedikit banyak korong merat yang hancur akan wanita barusan tinggal ke asar seorang polisi sampai membunuh dosen mantan pacarnya polisi na galak pun bunuh apa bogona dibunuh ya Allah rame nanti itu nya aya jadi wabugdun nisa di dinya teh ulah tergiur teuing oleh rayuan gombal wanita ulah kabita teuing nya sok lamun pahareup-hareup urang jeung awewe eta iblis napa di awewe dina naon tah sok anjeun sok dipelong naonna tah jujur naon anu pa awe hareupeun urang pahareup-hareup naon anu ditingali dah susuna bener we ya bener we cek keterangan lamun aya awe pahareup-hareup setan apa dina susu maka urang belum teh kadinya sanajan kuntuna di botol datara di deuleu nya di botol alus nah tara ditingali perhatikeun eta na we lamun awewe aya tukangan ngan dihareupeun ngan mayun ka itu dari pahareup-hareup sarua inget ke kawetan inget ke kulon awe setan cicing dia naon tah nu dihasilana lain nah bujurna ya juga
Geboy entong senah ya ada teh dan mau merhatikan kana sirananya ada teh tuh wayangkeun jagona iblis mah tergiur pejabat loba bangkrut seueur tapi kaki ge seueur bangkrut akibat naon tergiur akan rayuan gombawani kabugeu bisa intinya nya metak ngaruksak tuh wayangkeun insyaallah nya tapi pamajikan mah dah kewajiban urang namanya tuh naon deui wa bughdul kalam fi i'radin nas jeung nyawa bendu teresep kana obrolan anu matak ngaliurkeun jelema obrolan teu paruguh nya aya ngadidengeuna saya sama obrolan teh padahal ka jemaah jadi naon teh jadi liur pusingnya tuh bahayanya lisan salamatul insan bihibdil lisan salamatna manusia teh kusabab bisa ngejaga lisan itu daging yang tiada bertulang tapi kalau berbicara tidak dipikirkan sembrono akan menyakiti hati orang lain leres teh bagaikan kepunyaan laki-laki bobogaan laki aya tulangan weh nu tapi lamun geus surup ieu lah bener geus surup ieu nya mata karibulkeun kabeh tuh nya leuh aya wadahna Pak Hendra aya wadahna mang udah aya wadahna acan mudah-mudahan sing enggaknya udahnya amin nya aya numerutan ya nya Mang Redi aya wadahna aya ya insya Allah jadi lisan itu tiada bertulang makanya jagalah lisan ya supaya naon supaya berbicara kita tidak sembarangan bahaya cariasan anu bicara tersepen batur mah kalau buat kenaon eta teh jika bentuk karena obrolan anu matak tekar sepen batur ciri mukmin karesep kana obrolan saya tamah dikatakan we ka dieu nya aya makanya kita berbicara pikirkan dulu lamun ieu teh alus sok obrolkeun lamun ieu teh goreng ulah nya naon mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fayaqul khairan aw liyasmut sahaja nu iman ka Allah jeung iman kana poe akhir pek ngobrol sing sae henteu ngobrol oge cicing diam itu adalah emas jadi anu cicing teh ulah disangka naon naonan justru langkung-langkung ripuh di cicing mah wah sok tingali kita tafakur kana pare kumaha pare semakin banyak isi itu pare semakin naon tungkul nya sok eta teh jadi hiji ilmu tak kenge urang pikiran pare beuki loba usina beuki tungkul bekal bisa beuki tungkul artinya semakin loba ilmu semakin banyak pengalaman yang baik itu semakin tawadhu tungkul teh ningalikeun leres teh tapi lamun pare kosong tungkul teh kieu juga ngobrol itu da naonan teh pare kosong teh da pare eusi mah kieu leres teh eta anu paur mah makana eta teh tafakur urang ngabogaan sifat tawadhu tafakuran pare tah sing jadi ilmu ka urang ya Allah eta pare beuki loba usina beuki tungkul beuki loba ilmu beuki sopan santun berbicara beuki tawadhu ilmu henteu sombong tapi pare eueuhan mah kieu tau jalma nu sombong mah wah eueuhan naonan katanya kedua kita tafakur akar tangkal akal itu manfaatnya luar biasa jasanya besar akal ngumpul teh katinggal tu batur tapi lamun akarna hirup tangkal bakal hirup leres teh ngabuahkeun daun
ngabuahkeun dahan, ngabuahkeun kembang, ngabuahkeun buah, pentil kaituna asak. Jasa naon? Tangkal. Jasa akarnya. Coba cek akar moal aya sia buah lamun eueuh aing mah. Kitu teh cek akar. Moal aya sadaun lamun aing mah teh kitu. Naon artinya? Tidak memperlihatkan diri, padahal punya jasa besarnya. Teu mungkin urang nu boga jasa teh teu nyumput teh mun hayang katinggu batu da Allah mah uninga leres teh. Moal beres mun eueuh aing mah teh da ku urang sing jadi akal sanajan akal nyumput tapi apaleun jasana agengnya. Ulah hayang katingali tangkal mah embung katingali akal mah teu katingali ku batu tapi jasanya besar tapi dia tidak merasa mempunyai jasa besar, itulah akar. Jadi ilmu tah napakuran akar. Jadi ilmu tah napakuran naon? Fare. Alamatul mukmin ya ali lil akhiri atas aya hanca dina kaera bopat tilu deui teraskeun hanca. Mudah-mudahan manfaat resna tina katerangan agama, salahna tina kabodohan sim kuring pami anu salah. Nu kahartos sing ngajantankeun ilmu anu manfaat, mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan ilmu anu manfaat ku Allah. Oga dipaparinan istiqomah ku Allah tiasa maksakeun ngahadiran pangaosan. Ayeuna urang capek, ayeuna urang ripuh. Di akhirat mah mudah-mudahan urang bungahnya ladang ayeuna capek teh amin ya rabbal alamin. Sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.